Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekreber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 60 genap. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna ieu teh pamirsa tina kolom Puriding Puringkak. Judulna nyaeta Kunti Anak. Yayasanna Bapak Kurdi Natamiharaja. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Parang dina hiji mangsa kuring kaondangan ti peuting ka babaturan. Sanggeus rengse hajat, kuring teu buru-buru balik tina sono ka sobat ngadaon ngobrol wae jeung tamu-tamu nu sejena. Poho deui kumaha asalna ngender wae harita teh rame ngobrolkeun tina perkara jurig. Aya nu nyaritakeun dedengeanana, aya deui nu nyaritakeun pangalamanana sorangan. Dongengna rarame jeung sarerem. Tamu nu saurang dongengna leuwih serem batan nu saurang deui. Ku rame-ramena nu ngadongeng teu karasa deui geus setengah 12. Katurug-turug hujan ngaririncik. Kuring amitan rek balik sieun teu dibere tulak ku nu di imah. Pribumi nahan oge kuring maksa tapi bari rada sieun kapangaruhan ku dongeng-dongeng jurig nu cikeneh teh. Katambah deui barang rek celakana beca ki sobat ngomong. Atuh teras wae kulom di dieu Kang. Mulih ge geus wengi teuing bilih dipegat jurig tah ceket kuburan walana. Ah moal nya cek kuring tapi bari rada marmir sieun. Hujan terus ngaririncik. Hawa atuh hawa Bandung ti peuting bari jeung hujan karasana tiis meuni nyecep. Di jalan sepi meh taya nu ngulamprang. Tambah kesel tukang beca tukangeun teh heug dibawa ngobrol. Cek kuring geus peuting nyajang ya, sok teu aya naon-naon di jalan ari geus peuting kieu. Ari maksud kuring pangomong kitu teh hayang dibeberah ku tukang beca. Kahayang teh, teu aya naon-naon Pak. Nah ieu mah ari derak-dek teh tukang beca ngobrol, lain matak reug-reug hate tapi matak tambah muriding bulu punduk. Pokna teh, ih ari juragan di Bandung mah ari wengi sok seueur nu ngulayaban. Nu ngulayaban kumaha? Ih, seueur wae malah sok aya nu nongton bioskop sagala rupi. Nya puguh nu nongton bioskop mah unggal peuting oge rea. Ih, sanes jalma biasa ieu mah eta ti Kerkop kuburan Balanda. Jurig, tah sumuhun nu kitu samalapun lanceuk mah ari juragan kantos narik nu kitu di bioskop elita mangrupi jelema biasa wae. Teu katawis lelembut. Malah samemeh unggah teh make nawar heula sagala rupi. Harita teh tabuh 11 wengi. Tarik bung ke jalan pasantren wetan pokna teh kupun lanceuk teh ditarik wae dawan tunun mayar awis. Namung anehna, nah tuan teh bet bau sirara. Juragan uninga jalan pasantren wetan eta teh jalan anu mipir Kerkop kuburan Belanda anu di jalan Pandu teh. Nah gan ari parantos caket ka Kerkop eta tuan teh katinggalna kupun lanceuk beuki lila beuki ngagedean. Barang caket lawang Kerkop anaga jeleng teh luncat tina beca katinggalna ngawiwingking sagede munding ataupun lanceuk teh biur we kabur ngaboseh beca satakar tanaga parantos teu emut kana naon-naon. Rupi nu teu eling wae eling-eling sanggemna di jalan Pajajaran payunan sakola teknik. Saparantosna ngadupak roda tukang mie dugi katiguling mihna munggah seep awur-awuran. Tukang beca eureun heula ngadongengna diselang batuk heula meuning ngehkeh. Kuring rek pok pisan nanya, kumaha ari geus kitu? Teu kungsi pok kaburu ngadenge sora awewe ngengkerengan. Beca, 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 dagoan cenah. Tukang beca kuring nembalan bari terus ngaboseh. Eusi. Ka kuring bung beca teh ngomong. Tah gan mangkahade gan
anu kitu teh tiasa taun. Bulu punduk kuring muriding ingat ka kunti anak nu kohok tonggongna teh ngariringkik buukna. Gerawe tengah peting pukul 12 aya awewe gegerwan di jalan Suni. Sakitu ditembelan teh terus wae menta didagoan, malah bari ngabig-brig lumpat ngudag tukangen. Lila-lila kamanusaan jeung wawanen kuring timbul ngelehkeun ka sieun. Pikir kuring kumaha lamun eta awewe teh lain jurig tapi jelema biasa anu perlu ditulung, boa meunang kacilakaan, boa perlu rek ka dokter atawa aya naon wae. Pok kuring ngomong ka tukang beca, cing eureunjang sakedeung bisi awewe aya keperluan penting, urang lalaki itu duaan hayang nyahorek ngaon. Rag beca eureun, awewe nu ngabig-brig teh beuki lila beuki deukeut, buukna ngarumbay, sungutna bodas kacaangan ku listrik. Tegoreng teuing malah geulis ngan tonggongna duka etah kohok henteuna tacan kapariksa. Ana geus deukeut barina haruha harehoh manehna teh ngomong, "Ieu beca ti Jamika?" Uleun tukang beca, "Sanes, abdi mah ti Cicadas." "Lain beca anu ditumpakan ku kuring tadi?" "Sanes," ceuk tukang beca. "Ah, puguhnya, bari ngomong kitu awewe teh nyingkabkeun layar tetebeng hareup. Atuh kuring anu ti tadi cameot di jero jeung can milu ngomong teh breh wae ayeuna mah kumanehna katenjeun pok ngomong bari semuruwas." Geuning di eusi puguh abdi teh tinggaleun mantel dina beca ieu." Tukang beca nambalang, "Sanes di dieu." Nyata asana mah di dieu puguh, omongna ka tukang beca. Ari ka kuring henteu kacalikan mah mantel abdi. "Taya mantel di dieu mah," ceuk kuring. "Lah lebar kumaha atuh da dina beca tinggaleun. Heug mantel mahal sareng beuteuh keneh pisan deui." Tukang beca anu ngarasa katuding nambalang deui bari rada nafsu, "Nya tapi lain di beca ieu kuring mah teu ngarasa narik eneng." Kuring harita pok nyarita, "Atuh lapor wae ka kantor polisi tah seksi 3 caket di dinya sugan wae tukang becana bager mantel teh dibawa ka dinya." "Sumuhun, ngiring wae abdi dugi ka kantor polisi," cek awewe teh. Hujan terus ngaririncik, angin ngahiuk pohara tiisna. Kuring bingung rek dipiluan awewe teh, datara biasa tumpak beca ngarendeng jeung awewe lain muhrim. Turug-turug pukul 12 tengah peting. Sangkaan yen eta lain awewe samanea masih aya. Tapi ari nolak teu kaduga, ongkoh eta awewe teh teu ngadagoan heula Pak Idin, jol kalacat wae unggah, geek diuk gigireun kuring. Beca dipajukeun deui. Kuring teu ngomong sakemek-kemek acan da sieun. Katurug-turug kuring diuk ngeser teh. Eta awewe bet nyedekeun. Kuring meped ka belah kenca terus wae nyedekeun. Astagfirullah, cek kuring di jero hate. Kukumahan wae ieu teh, angan ratug tutunggulan. "Lah tiris," cek awewe teh. "Naha kantor polisi wayah kieu buka?" "Aya nu ngajaga mah aya wae," tembal kuring beri sora rada ngageter. Pangna ngageter lantaran awewe teh lain wae nyedekeun ayeuna mah tapi bari leungeunna ngopepang cabak cibik ka kuring. Karasana leungeunna tiis, becis kawas leungeun mayit, cek hate. Cilaka 12, moal salah deui nya ieu nu disebut kunti anak teh. Leungeunna tiis meni betis. Jeung deui ieu wedakna asa-asa bau sirara atawa wedak beas Cikureu teh." Beca terus maju geus nepi ka tanjakan pelebah pabrikina, kuburan Walanda, jalan Pajajaran, lebah rumah buta geus katembong. Tembok-tembok jeung saung-saung kuburan kabireungeuh mayak pak bodas dinu poek nambah-nambah pika keueungeun. Cek hate boa-boa kawas dongeng tuan teh anu tas lalajo bioskop mangkeluki oge taksiran engke lebah lawang ker kopluncat tina beca bari nyikik seuri, "Ih, sieun." Kuring babacaan sabisa-bisa jero hate. Malah ayat kursi mah panyinglar jurig dipapatkeun jeung nah eta kokod mangkeluk teh terus wae rumpur rampa ngarampaan badan kuring. Pipikiran kuring geus teu pararuguh awahing ku sieun beuki meot wae di juru beca geus teu lemek teu nyarek. Nah ari pelebah lawang kerkop teh ujug-ujug, "Haci," cenah eta awewe teh beresin tarik pisan. Kuring anu keur malaweung asa kagebah.
Ngan wow cek kuring leuwih tarik batan nu bersin. Awahing kurewas anak cikikik teh tak kunti gigireun kuring teh seuri jeung serikeun kuring. Auzubillah. Yeay aya seuri mata kukurayeun. Moal salah deui eta teh seuri kunti seperti cek carita teh. Beki kuat sangkaan kuring yen eta awewe nu gigireun kuring teh lain awewe sa awewe na. Bis bae kuring luncat tina beca. Kesang tiis meuning ngorolok dina tonggong. Sieun beh ditueun sieun. Hadena wae kantor polisi seksi 3 geus katembong sarta teu lilarag beca teh eureun hareupeun agen polisi anu keur ngajaga manggul bade sisi lawang. Cek kuring ka awewe teh, mangga tuh ka ditu lapor. Kakara wae awewe teh turun ana selenteng teh. Bung beca majukeun deui becana. Geus teu loba carita deui, mabur mani apeng-apengan. Si horeng bung beca oge sarua wae sieunun teu beda jeung kuring. Di Jalan Pajajaran nomor 85 nyaeta hareupeun imah kuring beca sina eureun. Cek tukang beca. Gan, kumaha eta teh kunti sanes geuning cakakak cikiki kitu seurina oge. Walon kuring, rek kunti rek lain bapak mah terus terang wae euy sieun da make nyimitan sagala tadi di jero beca teh. Bari ngomong kitu kuring kadakodok kana saku neangan loket rek mayar. Astagfirullah, loket leungit. Moal salah deui ku kunti tadi teh diteureuy buleud eta. Tamat cenah ieu pamirsa. Sarpon anu judulna Kunti Anak. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.